ngetan ka kadipaten berasna teh kabeber kalembur Mang Umay teh tos lami teu nepangan ka urang baber haturan ka pakuwu sareng urang baber sadayananya ye kalawang dapuguh lawang jalan pasir da ngalungkawi jalan pasir ngalungkawing geuningan mah wong ireng ayeuna mah da ngalungkawing kareeng mah kirang-kirang leuwang pati pikir mah da ngajang jawi loba pikiranan deuh kareeng ku zaman kiwari mah nya sagalana segala rupa sing salabar wae nu penting mah sing horeng buah markusa sari amis da karasana sing horeng ari manusa teu sami paku api da sadayana sing horeng ari manusa telana dasa panjangna aya kalana di luhur aya kalana di handap tapi da ari urang teh kan sok rajin hayang we di luhur padahal di luhur mah molongpong ya gitu-gitunya eueuh nanaon eueuh sasaha aya manuk ge tara manuk ge tara salawasna di luhur di awang-awang kieu kacai ka Sukasari ka Gedang Tuan Cigambang ayeuna mah Tuan Cigambang ka Gedang Tuan Cigambang wong ayu geuningan mah Tuan Cigambang Sukasari bear budi kabogoh mulangkeun tolomong ka kitu urut ngarit mah make tolombong da eueuh karung gunung guntur halimunan mancerna kamari baya nyajian mancerna kamari baya mari baya mancerna kamari baya geuningan mah paaka mancerna kamari baya jeung batur sabilulungan manyinglar mah pangca